Biografi Prilly Latukonsina nu boga ngaran lengkep Prilly Mahatei Latukonsina lahir di Tangerang tanggal 15 Oktober 1996. Di Pikawana boga getih Ambon jeung Sunda. Anjeunna menang getih Ambon ti bapana Rijal Latukonsina nu boga getih Ambon. Sementara eta indungna Uli Julita keturunan Sunda. Prilly dipikanyaho gaduh lanceukna namina Raja Latukonsina anu langkung ngora 5 taun ti anjeunna. Atikan Prilly Latukonsina menang atikan di SDIT Asy Sukariah lantaran kahayang bapana yen manehna ditanam ku anjeun inajeun agama ti laleutik. Anjeunna teres neraskeun ka SMP Negeri 4 Tangerang sareng SMA Negeri 7 Tangerang. Nanging nalika anjeunna di SMA anjeunna henteu neraskeun dugi kalulus. Kusabab mimiti sibuk Prilly Latukonsina parantos sakola di bumi di Kak Setos homeschooling. Prilly ngarancanakeun pikeun naraskeun pendidikan masterna. Anjeunna ngaku yen anjeunna nempi beasiswa pascasarjana pinuh S2 ti LSPR, tapi teu aya deui warta ngeunaan pendidikan master. Prilly boga pamadegan sorangan ngeunaan kumaha nonoman eta kawas. Nonoman pikeun budak awewe leutik henteu kedah nyiepkeun waktos pikeun senang-senang. Gawe dina umur anu produktif ayeuna, numutkeun anjeunna mangrupikeun nonoman anu kedah dilakukeun. Dina pamanggih kuring, eta pamikiran sabalikna. Nonoman mangrupikeun umur produktif urang, di mana urang tiasa damel langkung sae tibatan umur urang. Naha nonoman dianggo pikeun hal-hal anu teu dipika butuh. Sanaos nonoman dina umur anu produktif di mana urang kedah damel, janten kuring nyangka nonoman anu leres nyaeta nonoman sapertos kuring, jelasna. Prilly nyangka yen upami anjeunna henteu ngora deui di hareup, anjeunna moal kedah tiasa ngalaksanakeun padamelan anu ayeuna anjeunna laksanakeun pikeun anjeunna ngarasakeun sarta entertaining keur dirina teu kudu dina umur ngora. Prilly oge boga loba pagawean nyaeta aktris. Prilly dipikawanoh salaku artis ngora anu ngaranna Skyrocket ngaliwatan peran dirina dina sinetron Serigala Ganteng. Pengusaha. Prilly boga usaha dina fashion, kuliner, perhiasan, sarta kesehatan. Dosen praktisi. Prilly kungsi jadi dosen praktisi di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta jeung Udayana Bali. Speaker. Prilly sering jadi narasumber dina seminar. Duta merek. Prilly mangrupikeun duta merek pikeun sababaraha produk. Salian ti eta, Prilly oge ngahasilkeun sababaraha karya jeung hasil ti gawena, nyaeta lagu Fall in Love, Rasa Ini, Sahabat Hidup, Hidup Hanya Sekali, buku 5 Detik dan Rasa Rindu, Fata Morgana, Ruang Tengah Ingatan, Hari Ini Kenapa Naira. Komunitas. Prilly Latukonsina boga 2 komunitas, nyaeta komunitas anu matuan ngamekerkeun UMKM jeung komunitas anu museurkeun kana lingkungan. Bisnis. Prilly Latukonsina boga usaha dina sagala rupa widang, kayaning dahareun pakean, perhiasan, sarta kasehatan. Prilly Latukonsina geus ngahontol rupa-rupa presentasi di antarana Piala Citra pikeun aktor pendukung wanita terbaik. Prilly menang pangajeun ieu dina Festival Film Indonesia FFI 2023 pikeun peranna dina film Budi Pekerti. Apresiasi awewe berpengaruh. Prilly menang pangajeun ieu dina 2023 Panasonic Global Awards. Prilly menang pangajeun ieu salila 3 taun berturut-turut, nyaeta taun 2016 nepi ka taun 2018 jadi artis favorit. Prilly parantos janten duta pikeun sagala rupa kegiatan. Kalebetna Duta Ayo Sport 2016 ku Kementerian Pemuda dan Olahraga. Duta Besar pikeun nyegah kanker serviks 2017 nepi ka ayeuna. Duta Besar pikeun Gerakan Nasional Cinta Al-Quran 2018. Duta Kasalamatan Nyetir Kota Tangerang 2018. Duta Pajak Tanah jeung Gedong Kota Tangerang 2018. Duta Besar pikeun Festival Film Indonesia 2021 nepi ka 2022.
Gambaran tina watekna Prilly Latukonsina boga sababaraha hiji ciri. Di antarana aktif sosialisasi, kapribadiana patuh, pikiran tenang, baja mental, beuleum terongah. Prilly Latukonsina oge parantos janten murid di London School of Public Relations. Prilly ngadekeun Sinemaku sareng oge damel salaku produser eksekutif sareng kapala pemasaran di perusahaan. Prilly nyebarkeun buku anu judulna 5 Detik sareng Longging di 2017. Prilly ngarilis album kahijina anu judulna Friends of Life 2016.